Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng channel abdi nyaeta channel dongeng urang Sunda Wakijan urang Sunda. Anu acan subscribe anu atos hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng channel abdi channel Wakijan urang Sunda. Dongeng Wakijan urang Sunda mani lucu. Mugia dina dinten ieu kasadayana anu ningali video abdi aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala, sarehat selalu, rezekina kadaleukeut, balaina kajarauh, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngajait kanu piteulem, ngahudangkeun kanu labu. Lamun panjang ulah disambung, lamun pondok ulah diteuteuk, lamun ieu ulah lamun doyong ulah diudang. Lamun ngucap ulah ditambahan, laku lampah ka bener. Insyaallah kembalikan ka diri, hayu urang diajar ngaji rasa ngaji diri. Channel Wakijan urang Sunda. Hayu urang langsung lanjut ka caritana nyaeta Wakijan ngabagikeun bakakak hayam. Di hiji poe pakuwu atau palurah nya nuju aya syukuran di rompokna. Tah si pakuwu teh atau Pak Lurah sareng Ibu Lurah atau bukuna nya sakeluargi teh ngabakakak hayam. Tah cuman si bakakak hayam kudu dibagikeun adil kalima jama. Saha ieu cok pakuwu cok ibu kuwu teh anu bisa ngabagikeun adil, anu ngabagina adil, saha nya kucluk besi Wakijan teh lewat digegerok ku pakuwu teh ku palurah teh. Wakijan, aya naon pakuwu? Henteu ieu jan ka dieu sakedap aya perlu ieu kaparengan maneh lewat jan. Puguh bapak teh keur milarian bae anu jujur jamana anu tiasa adil. Nah, kumaha jan maneh siap teu lamun ku bapak kuwu di piwarang? Oh siap pakuwu, siap kanggo pakuwu mah naon teu siap abdi siap. Naon kitu Pak tugas abdi? Oh iya jan, bapak kuwu teh ngabakakak hayam kudu dibagikeun tah ka 5 jama, kudu adil rata ngabagikeunna sing jujur. Kumaha siap pakuwu? Mana bakakakna pakuwu? Tuh aya nabaki cenah masih di daun cawan kakara ge asak teh jan. Besok bagikeun jan kumaneh. Tah ka pakuwu, ka ibu kuwu, ka anak kuwu, terus tah sareng ka saderek abdi tah hiji tah cenah si AA. Ya mohon kayak dibagikeun 5 sareng maneh pas jadina. Maneh teh lewat teh kaparangan pas alus cenah jeung deui pakuwu mah percaya ka maneh teh jama jujur. Nah, amin alhamdulillah pakuwu ari tos percanten ka abdi mah nyantos batu kela nyantos ayeuna bagikeun jan nya. Nah ku abdi bade dibagikeun tapi tong barendu karena ieu abdi samata-mata ngabagikeun ge
supaya manfaat kasadayana adil nya. Nah iya hulu bakaka ku abdi bade dipotong kanggo pakuwu huluna sebab naha ieu teh aya artina. Ari hulu mah ari pakuwu kan pemimpin masyarakat desa ieu, jadi huluna tah pakuwu nu ngandung makna. Ye hulu kanggo pakuwu nya, hatur nuhun wakijan tos teu naon-naon pakuwu pasian hulu. Nah nu kadua ye kanggo ibuku na nya, ibuku tong bendu ndak memang ieu teh ngandung harti. Ibuku ku abdi bakal dipasiana tunggirna. Tah ye tunggirna buku nuhungkeun ditampi karena ngandung makna jeung ngandung arti. Ari tunggir teh ayana di tukang. Tah nu jadi buntut pakuwu teh nyaeta ibuku. Kudu nyaa, kudu welas, kudu asih ka pakuwu teh jeung cinta salamina. Aduh hatur nuhun wakijan tunggirna ditampi cenah. Nah ieu tinggal kanggo anak ibu jadi tilunya. Nah anak ibu ku abdi dipasiana jangjang. Nah ieu jangjang kanggo anak ibu, kanggo anak ibuku, kanggo anak bapakku nuhungkeun ditampi jangjangna. Sebab ari jangjang teh ngandung arti nyaeta engkena bisa hiber jauh. Tah kudu maneh teh masih bakat jadi hakna jangjang. Tiasa hiber ka mana-mana ngabantu saha gitu. Nyantos satur nuhun wakijan ditampi jangjangna. Nah ieu nu kaopat. Nah ceker kanggo maneh aa cenah. Ari maneh kan masih bujangan. Tah lamun ku abdi dipasian ceker na teh ngandung arti, ngandung makna. Nyaeta supaya tiasa kokoreh kanggo makayakeun engke pirubiaheun. Oh nya. Atur teh nuhun cekerna wakijan ditampi. Nah nu opatan teh ngaromong si aa, buku, pakuwu, anak pakuwu. Terus eta nu ngaguruntulna jang naon nu tiping-ping awak sakabehna ieu hak abdi cek wakijan. Kanggo abdi ieu mah ari abdi kanda jama pemalesan. Udang sare makaya henteu. Tah jadi abdi mah ye saguruntul bakakak teh jang abdi. Diping-ping sudah awak-awak wakijan kabeh. Aduh wakijan atur nuhun. Mugia carita abdi tiasa ngahibur ka saderek abdi sadayana anu nongton channel abdi nyaeta Wakijan Urang Sunda. Atur nuhun anu acan subscribe anu atuh subscribe hatur nuhun. Sakali deui insyaallah kapayuna abdi nyajikeun carita-carita anu lucu, anu leuwih lucu, anu leuwih seru. Sok mangga anu gaduh carita-carita di komentar aya di kolom komentar ka abdi ke ku abdi insyaallah ditayangkeun caritana ditayangkeun leuwih lucu deui. Sok diantos komentarna anu lucu-lucu kirimkeun ka channel abdi. Hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng channel abdi nyaeta channel Dongeng Urang Sunda, Wakijan Urang Sunda.
anu acan subscribe anu atos hatur nuhun.